Dengekeun besti. Aya anu ngomong ka aing. Geus emak-emak cenah hayo we nyeunan video. Dengekeun ku sia koplok daripada sia emak-emak gosip. Baladageun. Ari sakirana hirup masih keneh di udag-udag gubang emok mah ulah sok songong, ulah sok sombong, loba gaya, sok kaya. Ye, aing nyaho pagawean maneh mah ungap we ge ucing sumput jeung dep kolektor bang emok. Ketimbang duit menang jeung ti bang keriling ge meni loba gaya. Mun teu mah asa pangkaya raya na we sadunya. Hari raya masa ketupat, ulah poho dibagi opat. Selamat tinggal 2024. Susah senang geus kudapat. Baladageun, welcome pokona mah tahun 2025. Dengekeun besti, usahakeun hirup tenang, senang, nyaman jeung bahagia. Keun welah urusan nu lain mah kan loba anu sok nguruskeun hirup urang. Baladageun. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Cewek yang menampung cowok mokondo tidak datang 2 kali. Cek menyalawi, templing nih bos. Keur nyindirnya. Pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun aib batur, pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan. Baladageun. Lamun salaki selingkuh, antep teu kudu amek-amekan, tong dibawa pusing, ulah cemburu. Cincirining salaki urang teh nitah neangan salaki anyar. Yes, bener teu. Baladageun. Tong sok sombong, dangaranna jelema mah moal salilana di luhur. Lamun teu murag sorangan, pasti bakal dituar batur. Bener teu. Baladageun. Ye, aing ngabejaan. Ari jadi awewe, ulah sagala hayang dilayanan ku salaki. Kudu sagala bisa. Yes. Lain ieu mah masangkeun gas ku salaki, ngangkat galon ku salaki. Kudu pintar jadi awewe mah. Ulah pintar wae dangdan, ulah pintar wae nonggeng. Nyangan duit oge kudu pinter. Dari ngaran salaki mah ye ngaranna ge titipan. Mun teu dicokot kudu bogana, pasti bakal dicokot ku pelakon. Bener teu? Baladageun. Jelema anu pangjahat-jahatna di dunya, jelema anu megakeun rezeki batur. Bener teu? Baladageun. Laki mah ari kana HP toel ka ditu toel ka dieu ditatap diusap dibolak-balik colok ka dieu colok ka ditu. Tempo butuh nomor hiji mah totoele ka pamajikan. Sakirana geus eueuh kawani cicing montong sok ngagokan disikat centang. Baladageun. Tong hariwang besti hirup jadi randa mah milik mah di mana we tatangga aing ge teu bogaeun salaki tekung si lila orokan deui. Baladageun teu sia. Ari jadi jelema ulah sok resep ngagogoreng batur teh. Masih mending lamun caritana bener jeung fakta. Yes. Kumaha lamun teu nyata? Pan kaasupna fitnah sia teh. Bener teh. Baladageun. Anak ucing anak berit, para rusing teu gableg duit. Burung camar, burung entok, beak duit dipake mayar bang emok. Duit beak dipake bayar bang emok. Tabok, tah baladageun. Dengekeun besti. Lamun hirup mung diusik batur, ulah sok hayang usik batur. Lamun hirup mung digogoreng ku batur, ulah sok hayang ngagogoreng batur. Lamun hirup sia mung diomongkeun batur, ulah sok hayang ngomongkeun batur.
Eta tangkurak sia ku aing bisi diadukeun yang bagong. Paladageun taku sia. Hirup mah ulah dibawa rudet besti. Pasrahkeun we kanu diluhurkeun we nu dihandap mah cukup meresapi we jeung menikmati sanes kitu besti. Tung keripik hai tulang bawang boga hate ulah sulit lamun ningali batur senang. Mocang moe cangcut moe kutang yeuh usum hujan kieu mah bararase moe cangcut moe kutang teh eueuh nu garing bararau hapek berang baseuh peting baseuh. Dengekeun ku sia besti yeuh boro arah ning kolot sorangan bet mitoha ge ari kaminantu anu loba duit mah kanyaahna ge beda. Betul apa betul? Paladageun. Cek saha jadi ibu rumah tangga itu sulit. Yeuh, jadi ibu rumah tangga itu gampang. Gampang amek-amekan, gampang lieur. Komo tegablek duit mah gampang stres. Bener teu? Bantuan teu boga, raskin teu boga, ari unggal panggih ngan dititah motokopi. Jeung motokopi yeuh, ari meunang teu, ari nu meunang teh angger we. Tatangga we jeung tatangga lieur. Ripuh besti, umur beuki ngolotan, pangabutuh beuki nambahan, pemasukan beuki ngurangan. Edek ngeluh tapi era kudu leuwih ripuh. Aduh. Keur maraneh anu garableg hutang ka aing, ku aing didoakeun cing garade milik, cing lalancar rejeki, ameh tereh mayar hutang ka aing. Jauh-jauh meuli seblakna ka London. Padahal mah lolobana di Indonesia. Ari update di sosmed menikah hedon. Ari kana hutang najol amnesia. Lamun dek sombong minimal loba duit, lain loba gaya, komo loba bacot mah. Dengekeun ku maneh besti. Lalaki mah cintana ibarat wifi. Lamun deket terhubung, lamun jauh mencari perangkat yang lain. Bener teu? Dengekeun nu geulis. Teu kudu bangga diantar jemput ku mobil. Yeuh, runtah oge diantar jemputna ku mobil. Paham? Lamun teresep kana kabahagiaan batur, minimal diem lah ulah katempo teuing sirik iri dengki na saingi ieu hejieun motivasi. Bener teu? Paladageun. Ayeuna mah awakna lintuh, nya heueuh atuh da aing mah gableg sungut dipake barang hakan, lain dipake pi omongeun jeung pi paseaeun. Bener teu? Paladageun.